tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu, turun cek malaikat Jibril, turun salat imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung Rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril, hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, man hada? Saya hada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi geus? Saha ente? Ana Jibril. Aya teh di barengan Muhammad. Geus dibere izin geus. Naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir, neuleu awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang, kudu di tengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan, aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh yani alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis
salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarif punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim ieulah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram kuari ge haram mabok baheula haram kuari ge haram terus akur-akur bae adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apaan teu coba Tauratna tahrif apaan teu ja anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah keneh kecuali bangsa puru-puru nusa utak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan zina ketika kadeuleu nah kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heueuh kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana pokona di tah bae tah di tah di mana sih kawasan ku bake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana ya Allah ya Rabbi ai di dia di puri mah aman alhamdulillah artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah matak turunlah ayati wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu keneh ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salat dah periksa malaikat periksa ku malaikat
salat tarawih hayang naon teh salat tarawih tah coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh ka seuneukeun dikanarakakeun batin da batin naon deui hasud batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur anu kabeli mobil nya anu ngap-ngapan batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon sih sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararita tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadeleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan udah dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didijak sok nyian dosa rakas sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureun tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk dihareup buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia da kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleu sia mahal daripada aing deuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah tah hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep make katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese jeung make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana nek kumaha deui coba ayeuna geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa
mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya urang emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai dah si tolol ka mana bae jakuari man dek kiai dek teh asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encannya nana encan ke arah batin asal neuleuh gelis atuh aya sir asal neuleuh goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate ini urang seutik deui tah seutik deui tah asal orang memakai nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh isyarat teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak sehingga jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aju ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunana ieu penyakit-penyakit batin neuk kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah
daek sih tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada derek gitu. Ketika mangyan sakit tuh baik mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can pugu daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah sahwat lah ulah atuh pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nyoba rutih nyoba bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasa najan didelekeun nyana can pugu daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideleuk atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jatah akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap kajar resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin masyaallah yes saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah ieu mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid ieu aing geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toabna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hideung janam nya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut tangga hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureug bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kebetulan nah lumayan cek yang nanti tawaf lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye
pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat Bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya hada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saha ente ana Jibril aya teh nu dibarengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zuhur moal aing moal zuhur geus liwat aing mah zuhur syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayangan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah
wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah. Sing hade. Wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah. Naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge. Sugan hayang teu jatah mah dibawa ku Gusti Allah teh. Nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teudeun kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi majat teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu aya tah ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobat teh per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadar
Wah bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tabakos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resep-resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ku Allah teh dibere ngadenge ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya dinyana gitar aya dinyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu seungit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batina mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanda gati Gusti
Anduku Abdi dilengkahan tanah-tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura Abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan Abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tak eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco tah salat bos gitu. Anu ku abdi dilengkahan tanah-tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura. Ta eta teh lain di masjid. Keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco tah salat bos gitu. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya bata bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah
Nah iyalah saya sesauna birakan ya apa dari sing ade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebal deui tah. Ngaca geus peot. Kulit dikieu-kieu geus peot, kabeh geus peot. Bobogaan geus hese ka hudang. Angel, sanjadan di toelan ge angel jasa. Henteu cara keur ngora teh jauh kene teng kabelan eta itu bang sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi neuleuk ka pamajikanna naon ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah ngokos gitu mah lain kudu ditanya pakai si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos atuh maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ka mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres tak sakit tuh geus deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong guys patula patel urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa mah kolot gas magrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid sakedeung ti magrib ka isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat ka resepna berarti TV isin daripada engke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya mah mendingan HSP geus lah udang-udang jam 12 Isa tak encan dia. Ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin. Mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko. Lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakara kurang api lain kege
ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu taman dina ilmu tarekat mah kos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna hartina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jore daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu. Jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir tarekat main limbah. Anya aing mah ahli tarekat ngalimbah. Geus ku guru tarekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah beusi nyana panasaran tita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aing nya ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku kan aing guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru tarekat geus kitu ieu salah bae guru tarekat teh layahna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarupkeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendu nyana sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatita huwa zaru zahiral ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres
balik berkat nah aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial tah mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting 2 peuting 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napa kurang beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus kitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV wah teu mantep imah TV 2 abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Itu jangan mah pan proposal, aya pan koneksina, sah koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, hayu jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, bau wali. Digusar digeser. Nah, iya urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial jasa goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat.
ngarentet dewe di polisial cenah kaing dewe. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masya Allah, malah mah aya embung di jero hate teh ya. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ahullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta tah micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Teu ngawujud. Tapi ketika dikallahkan aing mah dikallah bae silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunia nyaremparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh ya nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah leupas. Tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho, kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh di embungan atuh haju kudu diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia. Haju dunia da eueuh. Atuh pas. Ya tadi lagi embung. Aing maksudna lain kitu. Embung sote supaya kumpul. Atuh bohong berarti. Atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh ya dieuweukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti. Jadi mah dunia, nak embung, datang dunia, dicoba ku Gusti Allah. Masya Allah, mantap sih adek. Tapi nu hese kita, micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Iya kercarita, zahirul ismi wa batina. Zaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam.